Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampun sampurasun, rampes. Wilujeng tepang dina pangajaran bahasa Sunda kelas 7. Kumaha barudak darama? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang saterasna dipaparin kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Barudak dinten ayeuna ibu bade ngabahas materi pupujian. Nami nama tangtos hidup ge tos terang. Pupujian biasa digalindengkeun di masjid memeh azan atawa memeh breng salat berjamaah. Materi pupujian teh materi nu aya dina KD 3.3 dina pangajaran bahasa Sunda. Barudak satu acana dipedar kana materi hayu urang ilo heula tujuan pangajaran dinten ayeuna. Di akhir pangajaran diharapkeun siswa bisa maca teks pupujian kalawan benar. Siswa bisa medar pupujian kalawan bener. Kuy urang kawitan. Naon pupujian teh? Pupujian teh nyaeta karangan dina wangun ugeran atawa puisi. Puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Eusina pepeling pangajaran keagamaan, puji ka Allah, sholawat ka Nabi, jeung doa. Mun nilik tina eusina mah pupujian miboga ciri-cirina nyaeta eusina pepeling, pangajaran keagamaan, puji ka Allah, sholawat Nabi jeung doa. 2. Mun nilik tina eusina pupujian teh mangrupa pangaruh tina sastra Arab. Katilu, wangun pupujian lolobana diwangun ku 4 jajar. Sajajarna aya 8 engang atanapi suku kata. Purwakantina a. Macana sok ditalar atawa dilagukeun. Biasana dilagukeunna sok di masjid atawa di madrasah. Mun di masjid barudak lumrahna dilagukeun memeh azan atawa memeh breng salat berjamaah. Barudak dumasar kana eusina pupujian teh bisa digolongkeun kana sababaraha golongan. Nyaeta 1. Muji ka Allah, 2. Sholawat ka Kanjeng Nabi, 3. Doa jeung tobat ka Pangeran, 4. Pepeling, 5. Ajaran agama. Barudak sateu acana dibahas, mangga urang titenan salah sahiji contoh pupujian. Eling-eling umat muslimin muslimat, ayo urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya. Kanggopi bekelen urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya. Kanggopi bekelen urang jaga di akhirat. Pupujian anu bieu judulna teh eling-eling umat. Luyu jeung judulna eusina oge mepelingan atanapi ngelingan ka urang salaku umat muslim pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Dina eta pupujian oge disebutkeun yen salat teh mangrupa kawajiban sarta kautamaan pikeun pibekelen urang jaga lamun geus maot nyaeta pikeun hirup di akhirat. Soal waktu sholat namah bisa diganti gumantung iraha eta pupujian dilagukeun. Lamun rek sholat maghrib nya ganti ku berjamaah sholat maghrib. Kitu deui mun subuh, lohor, atanapi asar.
Jumlah engang atau napi suku kata dina unggal jajarna henteu sarua. Jajaran kahiji nepi ka 3 jumlah engangna aya 12 engang. Sedeng dina jajaran kaopat aya 14 engang. Beda pisan jeung pupujian eling-eling dulur kabeh jeung tos medal bulan purnama. Anu jumlah engangna 88. Jigana pedah nuturkeun lagam lagu ongkoh. Tah ayeuna mah urang nyakseni sasarengan contoh pupujian. Mangga wilujeng nyakseni. Ibadah ulah campole, perang penting ulah helek, bisina kaburu bae, eling-eling dulu kabeh, ibadah Sakarat nyeri kanan
anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan. Saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam paeh anjeun teh nyorangan. Cul anak cul salaki jeung babandaan. Anak Adam paeh eueuh nu dibawa. Ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran. Saban poe saban peuting gegerowan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah. Digarotong dina pasaran tugeunah. Aduh bapa aduh ibu abdi keung. Ruku padung ruku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poe pisan. Nunya angan dikubur teh maca Quran. Anak Adam pasaran teh lolongseran. Saban poe saban peuting gegerowan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah. Digarotong dina pasaran tugeunah. Aduh bapa aduh ibu abdi keung. Ruku padung ruku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poe pisan. Nunya angan dikubur teh maca Quran. Barudak kumaha tos uninga pupujian teh? Tah pamitos kahartos pek ku hidep kerjakeun latihanana nyaeta pupujian anak Adam. Tuluy jawab pananyaannya. Nu kahiji, naon tema pupujian anak Adam teh? 2. Saha nu dimaksud anak Adam teh? 3. Amanat naon nu dikandung dina pupujian anak